Prabu Kian Santang, putra daripada Prabu Siliwangi, putra daripada Prabu Kitu Satwu Kencana, putra daripada Pajajaran. Jadi ti kerajaan Pajajaran. Dek nanya kamu Haji Pendi, ai kerajaan Pajajaran letaknya di daerah mana? Bandung. Tuh kan? Tambah pasar Pajajaran. Ya Allah. Mantap ulah disangkanya na diajak ku Haji Agus, Haji Sarua pinter atuh teu. Diajak mah jeung lain teu dibere nyaho. Isuk-isuk dibere nyaho lohor geus eueuh. Magrib dibere nyaho atuh jam 12 geus eueuh. Eta ilmu bisa kitu ilmu. Lah iyalah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Singkat nabai ya mah tahun 1315 Masehi diangkat Prabu Kian Santang jadi panglima perang. Kulantaran nyana diangkat jadi panglima, nyana neangan musuh. Di Bogor sahanu jago, di Jawa Barat sahanu jago, di luar Jawa Barat sahanu jago. Bebejalah kabapana Prabu Siliwangi, abah kula diangkat jadi jelema sebagai panglima perang. Asana datang ke saat ieu can nyaho kagetih kula. Hayang nyaho kagetih kula tunjukkeun bejakeun saha nu panggagahna khususna di Jawa Barat umum nama di Indonesia atau di dunia. Eta bapana teu bisa ngajawab, teu bisa ngajawab. Cek bapana eueuh deui nu panggagahna nu mantak anjeun diangkat jadi panglima teh saat ieu mah anjeun nu panggagahna. Eueuh deui. Perang jeung saha bage moal anu mahi ka anjeun mah. Keur ngobrol kitu jol aya aki-aki. Cek aki-aki teh ulah kitu sebab dunia lain Indonesia doang. Kerajaan lain di Indonesia hungkul. Bisi hayang nyaho nu gagasan ieu panggagahna sadunya eta ayana di Mekah. Ngaranna saaki? Ngaranna Sayyidina Ali. Barang geus gabejaan kitu les eueuh aki-aki. Nyana terus bae neangan jalan ke Mekah yang gapanggih jeung Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali teh kapan geus maot jauh. Iyalah kehebatan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Di alam barzah nyana mah bisa muncul. Nyana neangan jalan kumaha carana hayang ka Mekah. Dipapatkeun ilmuna. Eta mah sarua ilmu eta mah sebab nyana encan Islam jeung ilmu kudu dicekel ku Haji Pendi. Nah, eta babacaan ge boro-boro urang jing ge teu ngartieun. Eta hebat Haji Pendi. Nu mantep nyana kukula dianggap bisa bahasa eta, bahasa jin, nyana ge termasuk min jumlatihi. Akhirnya dibaca babacaan eta langsung sehiber datanglah ka Jeddah. Begitu datang ke Jeddah, luak-liuk tanyaeun eueuh. Begitu tanyaeun eueuh ka saha, ieu sinanya katinggali di kajauhan aya aki-aki. Diudag punyana, barang diudag teu beneran kapanggih jeung aki-aki teh ditanya mirip-mirip jeung anu harita aya di kerajaan. Aki-aki teh asa siga kieu. Lah lamun ku urang di deuleu meureun siga si eta bae aki-aki teh. Ngana itu mah gagah ieu mah wallahu alam. Tah barang nanya aki
ari ieu nagara naon Jeddah. Jeddah ke Mekah deket. Oke. Cak aki emang aya naon kula yang kapanggih jeung ngaran Sidina Ali bedana pangjagona. Bener cek yana. Bisa mun hayang kapanggih lain bisa deui hayu dianter. Nah, lamun aki daek dianter kula bunga luar biasa. Ya anter. Ayo dianter lempang sekitar 50 meter cek si aki. Aduh. Hampura jang. Tungked aki tadi tuh diurut ngobrol orang tinggalin. Coba pang mawahkeun ka dieu. Pang mawahkeun, cepet. Lompat. Langsung aya tungkedna di dinya cabut. Dicabut teas. Sakali teas, 2 kali teas, 3 kali teas keneh bae. Sia tungked. Aya-aya bae ngahesekeun ka aing. Dipapatkeun punyana bahasa cuas-cuasna. Nu tadi teh begitu dipapatkeun diangkat. Masya Allah lain kaluhur beuki ka handap. Sakali deui angkat make papat anu luar biasa beuki ka handap katilu kali dinyakeun kaluar getih sabulu-bulu. Di dinya nyana ngahulang si aki datang deui jang aya tungkedna aya atuh lain diangkat beuki horeng ieu mah tungked meureun jadi ke jero. Teu bisa kaangkat ya bagi. Teu bisa kaangkat. Coba ku aki Bismillahirrahmanirrahim. Diangkat jababari. Masya Allah. Cekian santang babacaan kok aneh. Babacaan kok aneh. Cek aki-aki ente boga kesulitan naon bae, boga kesulitan naon bae, bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Lawang hese dibukana sok bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kaji pendi pernah harita lawang na dikunci maca bismillah ngencengan. Horegan bismillah ge lain sa bismillah bismillahna. Lamun bismillah make sungut doang mah atuh pamalingan ge bisaeun. Atuh pamalingan ge bisaeun, DPR ge bisaeun maca bismillah. Atuh pan wallahu alam ka dituna mah. Dia pemerintah gak idik ceramah maca bismillah heula ngan nyaho ingetna ka Allah eta bismillah nyaho ingetna ka mana? Coba ih pemerintah sia mah jahe. Dasar pikiranna ka jahe mah. Waduh, dasar pamajikan keur maot geus maot inget ka dinya bae nya. Berarti bener ya mah. Tadi di mobil ge cenah kira-kira di Cikarang aya tuh aya mah aya sanu daekeun. Ya Allah ya Rabb. Nah bacaan bismillah akhirnya nanyakeun manehanna ki baca bismillah eta aya syarat teu lamun hayang manjur aya syaratna kumaha syaratna kudu maca 2 kalimat syahadat. Nah engke bae heula kita mah urusan maca 2 kalimat syahadat penting kula kapanggih heula jeung Sidina Ali. Hayu kapanggih jeung Sidina Ali mah hayu diajak ku si aki lempang di jalan aya nu nanya cek nu nanya teh Tuan Ali punya di mana kagetnya ti anu lempang deui ke aya deui nu nanya si Ali di mana mun bahasa urang nya bahasa Arab ti anu beki pertanyaan bae dina hatena asala ieu Sidina Ali asala ieu ceker 3 kali jelema nya sasalaman nya nanya nya pelukan akhirna nya nanya ka ieu ka nu katilu mun cek urang mah ari ieu emang saha mas ieu Sidina Ali masyaallah ceker atuh langsung ditangkep atuh lain bebe jati tadi ngisin-ngisin kula bae paingan eta tungked kukulan diangkat tuh bisa aju ku anjeun mah bisa. Nah kuari geus kajahoan bahwa kula Sidina Ali ente kan di Indonesia teh neuk neangan jago neuk hayang tarung henteu boro-boro tarung jeung jelema ngangkat tungked ge geus teu kuat tah jelema arif wali Allah kekasih Allah teh kudu gelut deuk dakwah tuh ngarupa bae henteu kudu boros atuh
iya mah iya tadi pendi mun dakwah lain ngalobaan Islam, lain ngalobaan lain yakin ngalobaan lain, bahkan anak nage arindit. Ayolah akibat lalagaan dakwah nu asli seperti tadi, bil ahwal bil af'al karak bil aqwal. Masya Allah karim, kos gitulah akhirnya dipeluk sangat jadi peluk ulah minta jampe nu tadi cek Sayyidina Ali bisa dibikin jampe nu tadi asal maca 2 kalimat syahadat. Ayeuna kaula dek baca 2 kalimat syahadat sok dibaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.